Al-maqalatu salisatu ari maqalah nomor katilu masih kene tina bab sudasi. Qala nyariosa Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, amin. Radhiya mugi ngaridoan sallallahu Gusti Allah anhu ka Abu Bakar Siddiq. Anjeuna sasauran inna iblisa sanyana jangkar kehed iblis laknatullah carekan siapa sunah nyarekan anak. Inna iblisa sanyana iblis kadaya teh disebat nate di pasihan padol karomah ku Allah Abu Bakar Siddiq ko imun hei jamaah ngabejaan iblis teh nangtung ama maka hareupeun anjeun eta mah berupa naon we iblis mah erek ngajelmakeun duit rek ngajelmakeun harta rek ngajelmakeun jabatan rek kapinteran eta teh iblis kan ya kudu nungtun iblis anu biasa dituntun naon deui monyetnya mah ya kudu ka hitobna ka urang lamun ka na kitu berarti zamanna ka urang nungtun eta iblis ka anjeun ilal batili kana perkara nu jadi batil ai batil teh batal tina asalna jadi posisi menang ganjaran leungit ganjaranna gitu ai batil teh eta wan nafsu sareng ari hawa nafsu cicingna hawa nafsu teh an yaminika di belah katuhu mata kade upami ku ahli thariqah dina dikir teh pan aya posisi eta teh kangge ngabersihkeun titik mana nu sok dicicingan ku nafsu ku hawa ku setan ae wan nafsu an yaminika ae mutajawiratun makanan yaminika pil julus ila makanil akhor nafsu mah cenah kadang dikatuhu kadang dina kenca kieu maksudna teh mah kadang dikatuhu keur ngawuruk teh meni asa pi surga projo we ti dinya teh maneh pang pinter nama ajengan eta teh keur digeserkeun ka beulah kenca jadi aya makna khusus ieu teh lain berarti aya babaturan ngagoda pindah ke belah dieu oh ieu nu diobelkeun ku syahadat teh lain mutajawiratun makanin yaminika fil julus ilal makanil ahor geuningan lamun sok keur galau itu ieu loba gogoda sok rada teu daek cicing teh hayang ka mana wal hawa sareng ari hawa nafsu an yasarika aya belah kenca ae mutajawizu makanan yasarika ila makanil akhor sok ngered ka belah katuhu batak kasauran almarhum almaghfurlah Kiai Haji Totoh Gojali lamun keur diapungkeun kaluhur tong poho syukur leungitkeun takabur bubrag kahanap tilaman ku kasobaran dipetot ka katuhu titah ibadah tilaman ku kailasan dipetot ka kenca titah ku Allah maksiat hakikatna tilaman ku tobat opat jihad ieu
ketika di eren ayeuna urang malam rebo keur kakatuhu ieu teh ye engke bubar dina lawang digere deui ka belah kenca ngarah main slot deui blok teh judol deui micet deui batilun ieu amal bakal hancur moal kapanggih engke di akhirat keur mahareudang jauh putih. Jadi RT ge akur cicing carekan ku aing. Jadi RT 70 tahun saneng-eneng mah jasep amin. Jadi RW tah Mang Agus ya plus ieu mah jadi imam masjid besar. Ku Allah diteuleun dina darajat ibadah ka RW-an ka RT-an digere ku Allah teh lebok ta duit rakyat babari komo nu kararieu ngajina seminggu sakali halo ieu gerehan setan tah hiji iblis kadua nafsu katilu hawa kaopat wadunya tas ari dunya teh makhuliko naon bae perkaran dipikaresep ku urang nu matak jadi poho kana ketentuan ti Allah disebut dunya kade sok sanaos dibere kapinteran dina ngaji ari tujuanana dunya mah dunya teh anget Ali hati-hati komo duit atuh nuker hese ayeuna nya wadunya min khalfika dunya mah diteuleun pendorong ti tukang contoh boga perusahaan boga mobil boga imah boga awewe boga salaki boga anak boga duit boga emas boga naon bae perkara sok ngajengkokeun eta dunya kana posisi nu teu dimeunangkeun ku Allah muka loket pek katingali kur aya nu di bendo duit 5.000 perak mah didorong kudunya teh tambahan sia loket sia tambahan kunu ungu kunu hejo kunu biru kunu beureum aipek teh geus ngalengkah tetepi kana kahayang eta cek dunya teh teangan kehed anu babari tong diperhitungkeun Gusti Allah mah tampil ditopang kudua anu tadi hawa jeung nafsu dituntun ku setan sok nuju di selot kehed kabeh nagen hayang babari beres teh hayang babari mung capek tinggal kieu top up mau ke anting pamajikan si goblok ya mah di itu di Indonesia we nya punya awas dunya mah kitu wa mutajawijatun makanan khol paka ila makanil akhir disungkrukeun ku Allah kada ieu loba SMS loba WA loba nu ngechat kunaon ieu teh cenah ekonomi teh kunaon ekonomi teh ari ngomong ka mana ekonomi ka mana ieu penghasilan ari dina jalan Allah dijauhannya heuh atuh cenah abi mari getol ngaji kadon cenah bangkar tina tanjiji kodim geus kudu kitu beres wal a'do ta ari anggahota an haulika sabuljireun baju ae mutajawizatun makanan haulaka ila makanil akhir ieu awak
ti imah ka saung, ti saung ka imah, ti imah ka pabrik, ti pabrik ka imah deui atawa ka mana? Kira-kirana ieu dikomandona ku nafsu, ku hawa, ku iblis, ku dunya, nah ku sakadar hayang ngeunah kana dohirna unggul. Ai tanah dohirna teh mun panon hayang ngeunah we panon nu akhirna manehanana poho kana anugrah nu dibikeun anggota ti Allah. Panai nu bari kieu yo. Duh sangsara teuing cenah jero. Naon? Aing malieu eueuh ragap teu aya danya teu boga-boga. Heup. Ayeuna keur aya kasus penjualan ampedu leres. Penjualan jantung jeung naon lah, organ tubuh ya. Kalau tidak salah, satu mata itu dihargai hampir aya anu ngahargakeun 1 miliar. 2 panon berarti sabaraha miliar? Tambah hate 3 miliar beremang hate banyak. Itu ge hatena yang belum pernah terkontaminasi. Dijumlahkeun contoh di dieu teh dina organ anu sok diperjualbelikeun ku penjahat panon 1 miliar 2 miliar acan ieu medikeun organ jero dikumpulkeun jadi 10 miliar. Lamun ayeuna maneh lumpat kana haliah dunya nu dinominalkeun ku dunya, sangsara di mana urang teu boga duit eta. Pok we langsung hawa nafsu geus kakenca, geus kakatuhu dijauhkeun, muncul aya fuad hate. Gusti alhamdulillah panon masih keneh bisa ningali, otak masih keneh bisa nyerna, irung bisa keneh ngambeu, letah ngarasa, leungeun jeung keupatna, suku jeung lengkahna. Pak we di dinya kira-kirana ieu badan dititah naon ku Allah jeung kumaha mengkhianati ka Allah. Kadinya kan hati. Cobi. Ieu hal-hal anu sapopoe ieu. Nu mata kalau meningalikeun wae undur ilaman paukoku mah capek mah. Mang Asep ngahulang wae iraha aing jadi RW. Tiba heula jadi RT. Geus jadi RW teh mang aja. Aing iraha jadi lurah. Tong kagok ancur-ancur. Dak kitu dak tujuanan metot kareu. Nah, di dieu yakni bil qudrati la bil makani listihalati alaihi ta'ala. Kira-kira ketika Allah mere anggahota teh pan geus percaya ka urang ya. Sapertos perangkat ieu dak aya energi anu mere baterai terus jeung HP-na aplikasina. Cabut HP, cabut aplikasi jeung cabut energi kekuatanana nu bisa ngoperasikeun kana aplikasi. Ieu aplikasi teh lieur ibarat anggahota. Energi tas baterai ruh. Energi. Nah, ketika ayeuna ruh geus ngahiji nu akhirna urang bisa hirup ayeuna tah. Yak haruka ila muradihi ta'ala. Dituntut ieu anggahota teh kudu nuturkeun sakumaha nu mere anggahota urang. Tuh. Pal iblis la'anahu Allah ta'ala. Hei iblis teh laknat Allah yad'u ka ila tarkidin. Awas ya. Iblis tugasna supaya metot urang teh ninggalkeun agama. Ya Allah ya Karim. Iblis teh ti bangsa jin nya, ti bangsa malaikat mah mustahil. Dai malaikat malayasunallaha ma amarohum. Moal ingkar karena perintah ti Allah. Iblis teh ribuan tahun euy ibadahna teh. Kolam tanjiji kodim teh geus kateulis, geus katalar. Sujud ka Allah ribuan tahun.
ulama mana di dinupang pinterna lamun direndengkeun jeung kapinteran iblis, pinter kana iblis. Komo nu kieu aja jauh teuing. Ai PT iblis ketika ngeunahna naon? Taat ka Allah, Allah ngadamel program. Naon? Rek nyieun khalifah cikal bakal nu bakal ngaramekeun dunya ku Allah didamel Nabi Adam alaihi salam. Eta kumaha? Saur Allah ketika Adam didamel, Allah miwarang, hei malaikat iblis, berikan penghormatan anjeun ka. Awas, sujud didinya sanes dititah ibadah kade. Lamun aya nu teu apal tafsir, pasajadu sarujud ka Nabi Adam. Sujudna teh diakurkeun jeung sujud ka Allah. Nu teu apaleun tafsir mah kadon kitu kan. Pasajadu, berikan penghormatan anjeun, hei iblis, setan, malaikat. Pinter, jago ibadah, ketika torojol Nabi Adam nuku Allah didamel tina taneuh. Terus ayeuna iblis dijieun tina seuneu, aba wastakbar. Iblis ingkar, keheulaan aing kudu taat hormat ka Adam. Sedengkeun Gusti pan apal Gusti gen Adam jeung abdi teh alus keneh abdi, hirup pangheulana abdi dijieun abdi tina seuneu Adam mah dijieun tina taneuh, jabana gen unggal poe ditincakan, dipodolan, hina mana atuh posisinya? Hina keneh Adam daripada abdi mah. Aba wastakbar wa kana minal. Maka tidinya cek iblis mulai hianat iblis. Numatak di alam dunia mah tara aya nu parebut seuneu. Nu aya teh parebut taneuhnya. Ngan parebut teu taneuh teh ku akibat panas kaduruk. Seuneu. Cek iblis teh, Gusti abdi memual turut digoda. Agus ari pete ku Gusti Allah teh ini jailum fil ardi khalifah. Dah ku kami anjeun nek diangkat derajatna sebagai khalifah. Ngiri deui. Nabi Adam calik di surga. Da kitu dak anu teu betah ningali batur bunga mah si eta we geus lah kitulah. Ningali batur bunga teh si eta anu rada ngadeg-degna teh ya. Pokoknya lamun maraneh ningali kesuksesan kabungahan batur teu betah hate geura pancakaki jeung iblis ya tah. Batur meuli motor teangan waktu di mana di kempesanana. Ari sia. Hati-hati. Ai petedak iblis Nabi Adam alaihissalam. Dihadirkan Nabi Adam alaihissalam seorang garwana. Da ku melentang di surga ge Mang Budi ari sorangan mah teu betah euy. Jeung naoneun fungsina patlot eta di dina hanapeun bujang. Nu akhirna Nabi Adam alaihissalam dipasihan hiji garwa nu panggelis-gelisna salam dunya Siti Hawa. Tidinya ku Allah ditikahkeun, geus ditikahkeun teh beuki panas tah. Hajatna diprioritaskeun ku Allah. Pemandangan indah di surga disiapkeun. Ai PT iblis iraha ieu celahna jeung ngancurkeun adab. Mata kan sok ngalancurkeun rumah tangga teh teh. Itu. Tadi dia we. Ari pektena Nabi Adam alaihissalam atos digoda nu akhirna Nabi Adam kalepatan di pasian hilap lain maksiat kade. Da piraku di surga kudu ngalakukeun maksiat. Karena Nabi Adam di pasian hilap
nu akhirna ku usul fikih di mana aya maksiat poho teu ngajadikeun maksiat. Ari sia mah jeung urang dihijikeun jeung dihaja. Itu di pasihan poho cek Allah wala taqrabu hadhihi syajarah dam wayahna maneh teu kengingan nyaketan ieu nya Bangga Gusti nu akhirna turut ari pek teh aya keleketek awewe da Siti Hawa saurna teh nuju naon nganeg ai nuju nganeg pan karasa ku pamajikan urang ge sagala hayang ai pek teh pap Mamah pingin buah itu dicaram ku Allah atuh pa keleketek we nu matak teh saeutik salaki nu nyungsep kana pelarangan Allah ku akibat direketek ku awe dengekeun awe sia tah sia nu nganjulkeun aing teh sia bawa gara pamajikan sia kadar ieu ih dirujak ku aing sia engke Pak, hoyong kemang itu, hoyong buah itu, ini dilarang ku Allah. Tong borongala, wala takrob ngadeukeutan lagi ulah. Wah, tujuan geus mulai sifat a'rad basyariyah na Nabi Adam alaihissalam dikeleketek ku Siti Hawa. Saprovokatorna iblis. Nu mata pangheulana nu kagoda di alam dunia teh awewe, dengekeun awewe. Weh. Lalaki malah lempeng gitu nya kawas orang yang akan lingis gini lalu lurus sogramang ayah kabingung tarang ngacaprak di imah awewe mengkap ciri asupan pindah karena sumut lalaki mah henteu kada ieu geus kitu teh naha diprovokator deui nu akhirna Nabi Adam alaihissalam dipasihan hilap ku Gusti Allah demi seorang wanita tercantik pilihan hidupna. Everybody in love is blind. Kumaha geus kitu direketek nu akhirna kapernak laporan malaikat ya Allah Nabi Adam geus ngalanggar karena perintah Gusti saha provokatorna ieu akhirnya ada satu perjanjian dan ketika Adam carikan kalau nunggaran ruas atau sok urang keur dahar keur maot baheula geuning baheula keur maot turun geuning panyelakna ieu lah nya Nabi Adam Nabi Siti Hawa mah digebah ku Gusti Allah pan awewe masuk lesep langsung kieu pamirewas terus teh sok leurewas keur awewe cara pamajikan aing langsung nangkep ieu aing peke langsung ku Allah ada awak maneh geus ngalanggar reuwas nu akhirna sadjaeni dua pinarupan dirinya ku Allah lungsur Allah Nabi Adam gaduh lepatan kahilapan ngan Allah tanggung jawab dan Hawa ku aing rek diturunkeun ka dunya ngan bekal ieu ku maneh Nabi Adam diturunkeun di India Siti Hawa di Jeddah ngan dibekalan Robbana zolamna wa tarhamna kapendak we ku ahli imam ahli amal bisi aya kasusah dina rumah tangga baca we baca majikan edan wae tiktokan robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana baca eta we sugar iblis nak kalapur sih teh baca eta robbana dolamna eta teh saurna punten Imam Nawawi dina sawios kita disunatkeun enjing 112
pas sore 112 di Mulia Sari mah upang sering mau saya teh Mang Agus lu kabeh mah harees Mang Agus sok maca Robbana zalamna anfusana siapa kaganggu tuh cina kabalna tuh cina gandeng aing si goblok sabaraha tahun Nabi Adam aing nyaurkeun 300 tahun urang mati SMP nepikeun ka ayeuna kayak sabaraha tahun geus caprak kaloh teh Tuhan engkau di mana si goblok Robbana zalamna wa akhirna kumaha ku Allah dituturkeun dianterkeun hoyong CLBK cinta lama bersemi kembali Nabi Adam sidang Siti Hawa akhirnya proses haji ayeuna ditepangkeun di Jabal Rahmah iblis teh gitu perjalanan nanti dumadak di dieu tos laknau yad'ulaka ila tarkidin aya syariatin kadek iblis mah ngajongklokeun supaya urang leungit tina agama. Hari rukun agama itu sediji 3 hiji 2 3 kira-kira iman ayat tapi gerak dohir bagian Islam cuma demikian siapa panas kok ayat ya jajaran ayeuna jajaran ayeuna yang penting iman terhadap Allah biarpun tidak sholat juga si koplok namun sababna iman bagian batiniah Islam bagian dohiriyah ihsan bagian memeres hate jeung anggapna eta sekali deh iblis teh ngajongklokeun supaya ninggalkeun agama eta iblis yang penting dina ieu yo nu penting bae iman we ka Allah eta asupna kan itu cocok ta iman ka Allah aing mah ka surga ngan ieu digerakkeun kita salatmu anu otak kita sujud mung kita ruku mung kita itidak mung kumaha ieu aya cikopi ieu aya whisky ieu teh nang Allah doana teh dah ku Allah di jieun halang eta teh cicing dina imana mah kan wayahna meureunna ke pangpaneurina asup ka neraka pangpaneurina disalametkeun tina neraka inna fi darkil asfal dina kerakna neraka teh jelema anu teu gerak badanna ibadah nu teu make tasawuf meureunna teu make alat ngan iman mah aya ngan engke ku nabi di teangan ternyata aya dina kerakna neraka hasilna geus hancur dunya kumaha kerak atuh ayeuna teh nuju musim Gus ahli sulap jadi tukang maripat iku malam dunia kiai geus areuweung ya hiji aya syariatin katilu ihsan upami ihsan mah kieu jeung ngabentuk nalelemes hate upami gawe mah ieu tah ieu ku anu pikir akhlak mah ku anu tasawuf iman halus getol sholat kasar ke batu sirum lerap cucumu tantarakeun jahat si goblok kan naon sababna cicing dina iman aya Islam dan eueuh punten ciri orang nu spiritualna tinggi teh eta teh minimal kamarilah ieu mah keur daharna wancam podi aten nuju nua cai madu cai koneng sereh sama geut ai teh aya nu kukulingan kana kecelakaan sireum teh nah sireum teh tiluan tah keur ngobrol barejaan batur ieu tingalikeun samuk deui nu ka di kuping ku abdi mah da beda sih jeung aing mah
bejaan nu duaan diu punten ieu mah asli kamari Rocky Batin tah sakina ge lumpat ka juru kadinya tah ari pekepan nya teh setik ditambahan di itu senok ku aing teh sok sing sareueuh sia teh aing mah samuk sia mah sasenok teh ingat kana ayat ya ayyuhan namlu udkhulu masakin kitir eta sia mah boro kasireum pamajikan ge di laparan coba gitu kadang susu sok dijuru di itu tetesan bisi kajejeung tak eta isan baheula pernah nyoplokeun suku beunceuk beunceuk naon Bu jangkrik anu tong lege Gusti istighfar ya Allah hapura Gusti baheula abi mah eta mah dibawa ku si Abu aing mah Ma Agus nu meungkeutna punten da ieu teh nu ngurus AA ya Allah parentah hampura ieu kecuali nu ngabahayakeun aya orai kobra geus ieu teh kakasih Allah ceprot modal atuh teh eta mah ulah cobi eta teh ihsan mah di dinya torjol aya jelema anu keur maksiat ihsan mah langsung kieu keur dibere poho ku Allah iman ayah Islam radikal aya nu maksiat jihadi mah yo sia teu ka masjid kafir itu geura ulah kitu ku tasawuf mah kieu mang ka dieu acan atosna teu pan acan mah da isan acan hoream ajengan yoi kohon hoream tapi engke emangnya urang mau jadi dina neraka jeung aing heuh ajengan mah moal ada sok salat aing mah nya tapi sok ajengan heula ngan ulah dibandelan ketika amar ma'ruf nahi munkar ku ihsan mah ulah dibarengan ku nafsu engkena nu amar ma'ruf nahi munkar dibarengan ku nafsu teh sok cicing dina pamunkaran gitu awas wan nafsu ay al amaratun bisu yad'uka ilal maksiat nafsu masuk mawa kana maksiat nu mata punten nuju di perjalanan ieu teh urang teh kieu deuk di perjalanan ieu teh Kanjeng Nabi nyaurkeun ngaibaratkeun masalah siratal mustaqimah Allah teh ngadamel sapertos rel kereta api ketika ban eta langsung terus cicing dina relna lamun hayang salamet ulah lubang bolah belok kadang orang mah itu tulun tetangganya salah ya peket torojol teh nu katuhu ye haram sia teh kos teu boga rasa teu ditinggalikeun ku Allah coba lamun poho we jeung bodoh kana ilmu tauhid lempeng hati-hati eta teh hiji jalan anu ku Allah dibereskeun ta urang teh keur lempeng ya teh ieu ulah yang mengkol deui pupujeur balikna sok karadon beak bensin mah duit teu boga bensin beak motor beak coba geus ini jauh matakaan nulis dina status dina grup nu kasadaran geus aya terus dihianati tong aneh bakal capek hatena saumur-umur dengekeun eta kasadaran matak di dieu tadi nafsu wal hawa yad'u laka ila syahwat lamun hawa mah ngudagna teh kana loba kahayang kan urang seueur kahayang sanes nu can kawin hayang nu sangsara hayang nu geuring hayang betul boga jabatan hayang boga nu saeutik duit hayang lo
Nah, maka eta nafsu ketika yad'ulka ila syahwat ay ila muradiha nu akhirna kana naon bae perkara nu ditujuna nafsu masuk tara ngabalire kana dauhan Allah nu disampaikan ku Rasulullah, disampaikan ku ulama jeung ku guru. Punten aya anu komentar dina TikTok ya. Gusti cenah di dunia teh serba salah. Serba salah kumaha? Boga halal dihisab. Nu haram jadi adab. Abi teh kudu sangsara Gusti, tanu bodoh. Dengikeun tah. Bisa ningali. Bodoh nanti. Sok ayeuna urang benerkeun. Mending sangsara aya dina ridho Allah, mending beunghar aya dina suhtu Allah. Kali deui. Mending sangsara aya dina rahmat Allah, mending beunghar aya di bebendu Allah. Yes, ragu kieu hirup teh. Ya, lamun matematika jeung Allah mah kudu kieu. Gusti pasihan abdi miskin nu penting aya dina rahmat Gusti. Kira-kira na rahmat Allah lamun dibikeun aya nu papanggih jeung sangsara moal. Kudu kitu jeung Allah mah sakali deui. Jadi mending sangsara aya rahmat Allah, mending beunghar aya bodo Allah. Kabeh atulah. Sangsara aya dina rahmat. Nah kira-kira na aya papanggih nu menang rahmat Allah dina sangsara? Moal dah. Pangeangkeun wali-wali Allah nu sangsara. Demi Allah can manggihan aing. Nu aya ge duit singkahan. Ayo urang mah bieu kajebaknya. Mending kene beunghar abdi mah Gusti. Aya dina rahmat. Kapangih daku hate mah beunghar bagian nafsu, rahmat bagian wahyu. Kadang sok cicing rahmat asup kana nafsu nu akhirna beunghar ngajadikeun fitnah kana kahirupanana nu sabab narima ngujai dina rahmat Allah bari poho. Loba sapertos sim kuring we ayeuna. Rarasaan teh keur ngojai dina rahmat Allah bari poho ka Allah. Teh teh loba ieu. Wal hawa wad dunya sareng ari dunya yad'uka ila ukhtiyariha wa taqdimiha alal akhirah. Ari dunya teh milih ngan sok rada miheulaan urang mah nya alal akhirah. Kumaha maksudna? Kieu ya. Ieu mah kebanyakan lah. Nu boga dunya teh sok poho jeung dipake akhirat. Talamun kitu teh moal papake jeung beunghar bakal dibere sangsara kali-kali deui. Nu hayang beunghar bari poho jeung kendaraan ka mana? Ka akhirat. Eta teh biasana di mana dibere beungharna moalana? Ketika aya kabeungharan jeung pangkat jabatan ge moal dibere ketenangan. Tapi lamun boga niatna kieu, ya Rob, titipkeun harta Gusti ka abdi kanggo dititipkeun ka makhluk Gusti. Kan jiga teu butuh teh. Sok engke tengah malamnya kieu. Gusti, titipkeun harta Gusti ka abdi, ku abdi rek dibagikeun ka hamba Gusti. Jiga teu butuh teh. Derwe geus boga dibikeun ku Allah ngan biasana sakoret nu kitu teh. Biasana naon sababna da dina Al-Qur'an geus dibahas lolobana nu miskin mah sok ngahayal bageur. Lamun geus beunghar ngadadak poho. Contoh datang ke pengajian da keur gundah gelisah. Milu kadikir anu sholawat anu IPT geus we jalan usahana da poho dikir jeung sholawat teh. Eta teh hal-hal nu kararitu teh.
hati-hati nya sok teu karaos teh. Lalu opat wal a'dho ari anggahota tad'ulaka ila dunub. Tapunten bagian ieu mah dosa, upami ieu mah bagian maksiat. Maksiat sareng dunub benten. Punten, ai dosa mah bisa katingali. Lamun maksiat mah kadang dina ieu. Maksiatul qalbi sanes teu nyebutkeun dunul qalbinya. Tapi maksiatul qulub teu katinggal eta. Yad'uka ila dunub wal jabbar. Jabar teh jadi naon lah? Gumede anggahota. Jadi karek boga motor eta ge geus rada kieu ieu teh. Eueuh bensinan mah kieu. Gitu. Awas. Di mana-mana nu kitu wal jabbaru yad'u laka ilal jannah wal magfirah. Paman ajaba iblis di mana-mana jelema nuturkeun kana kayang iblis jeung hawa nafsu dhahaba anhu ad-din. Maka bakal leungit posisi agamana. Kira-kira na urang teh Islam teh bener tan ka Allah. Iman nu bener tah. Ihsana di mana? Tah ieu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nyaurkeun jebakan iblis kahiji, kadua nafsu, katilu hawa, kaopat anggahota kalima dunya. Ieu teh sebetulna mah jebakan. Ngan jebakan teh bakal kapanggih ku jelema anu bener hatena muka ka Allah. Muka ka Allah. Ku ahli tasawuf mah Mang Agus ngawuruk ogen bakal kapenah. Aya murid duaan teu sumange. Aya 100 urang beberegehan. Eta teh iblis disoroban teh. Teu karaos teh. Jadi jebakan-jebakan ieu hiji jebakan ti iblis, dua tina hawa, katilu tina nafsu, kaopat tina angga, kagenep tina dunya. Ieu ngagupayan ka urang samudayana supaya urang aya dina posisi hina hareupeun Allah. Abu Bakar dugikeun kanepak kasadayana nyaurkeun hati-hati. Hiji metot ti hareup, metot ka gigir, metot ka kenca, metot ka tukang. Ieu teh setan mah saur dina Al-Qur'an dibetot ti opat arah teh dengan berbagai cara. Itu iblis jeung setan. Mata kurang sing hati-hati dina hal ieu. Margi naudzubillahi min dalik. Urang dialajar silih wasiatan ieu mah. Mudah-mudahan urang samudayana sing teras diaping ku hidayah taufik Allah. Al-Fatihah.